Puasa dah. Asa ngaloko wae dah. Aduh. Kemana ya Ki Haji? Majarnya nang kebon Bonteng Suri loba. Gimana Ki Hajinya? Aduh, ieu mesen loba wae deh ieu. Belah telepon lah ya besing Ki Haji kebona saeutik deh kayak paling bejakeun loba telepon aja. Halo. Di mana, Bos? Ku jauh. Ih, lain. Ieu keur ngabutuhkeun ieu euy, kateter ieu Bonteng Suri. Kira-kira Bos boga ieu teu tawang Bonteng Suri. Ugu kateter pisan. Ieu kamari ge geus ngirim ti Ludam. Ene ngabutuhkeun deui cenah 4 dam deui. Make dam ah. Pusing ah bongkar nalila kudu ngulian deui. Ai ku mobil dam apa langsung burusut. Nya paling ge galalan jur saware. Atunya Bosnya ulah henteu. Ieu ge pugu keur neangan ieu kalembur-lembur cenah. Majar Ki Haji kebonna lega cenah kebon ieuna Bonteng Surina. Setengah matang biasa. 2 poeun. Tuh ayo nya Bosnya. Ayo. Si imrunya si Kanil ingan. Gak ada gue yakin ceng tembong-tembong acan. Ieu sok dijieun alasan puasa cenah. Kedeung rada berangan leuseuh. Sok dijieun alasan puasa mah ulah dipake alasan. Ari niat mah kuat tek 2 penting ge atuh sahur teu buka. Maju si Imron mah. Kita nampona itu aing. Bonteng Suri di Kulon. 30 hektar buset kaalani can itu aing ah. Majar si Sarkim dengan Bonteng Suri panan. Mutu nama kapilaan batur aing. Aing ah. Bran. Bran. Buset, ampun, ieu Haji aing ku rupa-rupa wae aing ah. Sagala ade giplakan di Bonteng Suri. Ongko anu di ditu ge anu di Kulon can kalebok kabeh ieu. Ubara hektar deui. Ieu giplakan ya tuh aya kieu. Buset, Haji aing ah. Nu itu ge can kalah kabeh. Kunaman-naman teuing aing ah. Atuh ieu ayeuna dek melak ayeuna geus dek bulan puasa geus dek pertengahan kieu ieu. Atuh meureun kalana ge engke tas lebaran. Haji. Kunaman sarakah teh. Atuh jualan we heulan itu. Anu beh Kulon, Bonteng Suri mun ngadrak. Ampun tinggal ieu geus melak we buset teh Haji. Ampun aing hiksa aing. Aing ampun tinggal Haji Buset. Maju jelema kota poe mah. Asal digawe ge ngacaprak ke. Ngomelan sorangan. Ngomelan sok eueuh haji, aya haji nama eta teu wani, da belah amblem. Ron. Ya bakar puasa pan Haji mun ikut ampun jiksa teh nya ka jelema ngaji aing. Bonteng Suri terus mun dibong-bong laku Bonteng Suri. Mun kunaman aing ah. Ini dek melak dia tuh. Heuy deh Haji ampun tengan kalana kita lebaran ieu mah jeuy. Kalana ge aing kunaman mah teh Haji ampun ah. Haji aing meuli subuh mangek melak Bonteng Suri gubur atas sahur. Ayo buru ditahan sahabat ampun Haji aing. Ampun Nyai Haji. Kamu masih mah. Batal ieu mah namanya puasa ieu mah. Aduh. Set aja, Pak. Cara tepel ieu teh. Woi, gane. Buset, aduh, buset. Cuma maju asal digawe ge bari ngocoblak we ngomelan jurig meureunnan. Ruas ieu. Yo. Aing ngomelan mah bari aya Ki Hajina, ulah eueuh karak ngomelan. Wani sia nya.
Ya tuan ya tuh aing mah. Meneruas tuh, goblok banget sih tah si mana? Biasa aing pembisnis pan kali itu kadieu muter pos gangsing. Oh bener ya coba. Rek lebaran ya aya siap bisnis lancar berenan. Lancar lain sih ieu. Hayang batal sih ieu gawe lega ieu baban. Moal atuh Kim puasa mah pan niat Nah, sia tak ulah kili kan ulah ke puasa enak mah. Oh, nyapo aduh aing mah. Aduh aya. Oh, ieu aya ge berkas Aing bisnis kana naon? Ye, puguhnya eta panyosorangan si aya bulan puasa mah. Jalma teh barekin bonteng suri. Tah aing ayeuna teh bisnis kan bonteng suri, Mron. Nya eta aing keur kateter ayeuna teh. Keur butuh 20 genep dam. Ayeuna teh. Buset, bonteng suri kabeh lain eta Kim. 20 genep dam kitu aing ah. Lain campuran randa pirang. Burung sia maneh dikamanakeun randa pirang. Oh nya dikalautkeun atuh hade atuh Mron. Timbang randa pirang. Dah, ulah sagala ngomongkeun randa pirang-pirang dah. Oh, olok sih nya. Kalau mentak rariwo dah. Ayo Henteu. Haji geus eta Can. Tanya Can ke sia. Naon? Aprok jeung Haji Can. Geus ya aing neangan mantak ka sia lagi aing nanyakeun ke Haji di mana. Haji, ya, anu itu bukan anu babara hektar, geus halus. Anu di kulon. Heeh. Loba bener. Loba aya nama mendingan tuh Hajina tuh. Nah itu tuh tadi kerajaan teh nempon-nempon nek dipelakan di Bonteng Suri masalah kete titah bapak dek aing nganggeskeun ieu. Tempo itu kadi tuh. Dah. Kadang ini asa ngageter ya. Kadang laki Haji mah aing nelpon ya. Buset didingiteun masalah Kim ya. Ngajedog sia ini. Buset. Bos lepo ieu ya. Waduh bos lepo euy. Pusat pisan. Ngajedog sia Pron. Oh, iya. Jaga ka sia mah imah bos. Besar imah. Halo bos. Proyek. Ih, lain bos ieu keur urusan ieu heula euy. Bisnis ieu heula Bonteng Suri kateter pisan bos euy. Heeh, proyek malah samingguan deui lah nya bosnya. Ngegebus moal kira-kira mun saminggu deui diundur. Ajedog proyek. Kasbon ka bos lepo. Gampang. Lain itu ongko kekurangan itu bos, kekurangan modal dah. Kasbon heula atuh 300 juta mah dah. Emang lagi di Bang Bonteng Suri tapi butuh loba pisan. Saminggu deh moal ngagebus. Syukur ai moal mah tuh. Kirim heula nya bosnya. Jeung modal. Terima kasih atuh ai rek dibere mah. Iya, waalaikumsalam. Buset. Nah, Bos lepo mere gampang. Mere duit. Bos besar pisan ieu mah. mere bare duit bos lepo. Mana mah 300 juta cenah. Buset tinggal nanya. Buset Bonteng Suri, Bron. Kabeuli mah Bonteng Suri. 100 dam oge ieu kos kieu mah. Satadena bos lepo mere modalnya. Alhamdulillah ngaranna rezeki bulan puasa, Bro, Bron. saya nama duit aya. Borong nu Haji. Betul. Ayo, Langsung ke Haji. Kita mau cek Haji teh ngan tadi anter ka si Imron. Kayak nyampur deh kadinya. Kalem aya jeung sia mah. Tenang kayak diantar nyaho pelak nama Bang. Nah itu tuh Bekulon. Ayo Kim. Hei buset deh. Sarki mai usaha karena Bonteng Suri kuat dam-daman Kim. Ampun ai usaha keur naik. Hei ampun ah. Babat maneng ampun ah. Hei Bonteng Suri. Woi, si. Kumaha Bonteng Suri? Mau jadi jala can? Ya butuh pisan ieu nyempeg. Naon Sesar Kim? Sok tepegak puku, sengar-sengor ka aing. Pupuh wae geura. Tenang lah tuh. Bonteng Suri aing mah kedeung ka ala tuh. Siana bos Imron teu? Aya si Imron tuh. Babat tuh, semonang 3 hektar mah tuh. Bari ngacaprak wae. Lapar cenah. Oh, ini jelema puasa ulah lapar. Omeran aku sia, tincak ongko huluna. Wah, ini tincak cenah mah, Ji. Ingat eta teh babaturan dah. Oh nya puasa tuh ngaranna ulah lapar. Burung-burung teh si Imron mah. Kedeung kuaing teh si Imron. Kuaing teh Bonteng Suri sia nya. Ayo buru Ji, mumpung keur kenceng ya Bonteng Suri. Pugu ieu keur butuh 20 genep dam deui ya. Oh sia, hayang bara mobil sia Bonteng Suri di aing. Hah? Tibang ngurugan salembur mah ku aing bepagaka urugan. Ayo geus, jadi duit tadi ya. Ayeuna mah duit mah geus sistem transfer. Ayeuna mah geus teu usum, kes-kesan mah. Teh dikirim sore nya. Oh, kuaing yang si Imron. Oh, nya. Ya terus si Imron ya, kuaing teh heula. Gua di Pak Haji ya. Oh. Ron, Pulkeun ieu teh meureunna teh. Imron. Ron. Ron. Tah, budak apa sih tenang sih ini karak puasa 40 ge mending geus bararudag cili. Lain masalah puasa nya teu kadarenya atuh Ji ka poe wae unggal poe naon jeung gogoran we ican anggus eta. Keun heula eta mah.
Sugan aing sia can datang ku aing tengah-tengah kitu eueuh. Nya ngagawe dia mah nya kajeun. Keun tinggalkeun. Si Sarkim itu antara ngalah Bonteng Suri. Butuh 20 genep dam apa naon cenah. Dah, antara anu di kebon bekulan lain. Heeh. Terus ieu kumaha can anggeus kieu? Bener tinggalkeun heula itu sina kalah heula. Loh, aing mah motor saka dituna. Rupanya si Sarkim mah motor ja tadi. Manehna bogan motor deui. Di mana di mana? Tuh, itu tuh di tonggo tuh di imah nungguan. Buru. Nah, wah tuh, tarik ke mana eta? Buku aing yang sia, aing teh rada gendengan awak ge teh. Ku jelema mah. Anu geus duitna turun kasbon. Duh. Eueuh. Jeung meuli kolak dah. Duh di bang yang mau dipakal ke aya goceng. Goceng mah ya tuh ah. Gua mah sama ti bang sorangan. Uang sorangan ah. Di bang kolak oge meuli ti bang ampun aing ah. Bang goceng bayar ku aing bron bang kolak mah. Hok. Bonteng Suri ada ku sia rujak sakebon tuh. Nah, jadi meureun ngajual Bonteng Suri teh. Aya aja keur kasbon ya. Kata ti kasbon ti Haji menang ya bari jeung leutik ge ti Sarkim jeung CS Uing ya bakal menang ya. Heuh deh. Ayo Kim beli Kim. Menang ya ti Sarkim menang, ti Haji menang. Cocok jeung keur buka meuli kolak. Kemana ya si Imron kulila dah. Kim. Lah. Ayo, itu majar tira jadi mulai Bonteng Suri. Aing tadi Ayo. kita nganter. Heeh, ayo. Ayo itu. Ayo. Cenah mah motor. Mah motor. Duit motor. Duh, motor. Mawana itu. Hai buru. Ayo. Palaunan mawana aing mau kenceng ah sieun. Buset tengan. Si aya kene ya si Jagur. Aya goblok. Disuk-surukeun ka nuju kut kitu si eta. Oh, ku aing gone cenah nyatuan ngakanan jukut. Berak lapatan sapi. Ayo buru. Bro, tarik. Tarik tara ya. Wah, ini mah sehat atuh. Buset diganti naon aya? Diganti ieu nu stempling. Naon sia setempling? Iya jarawan mesin, Bro. Emang Aya gimana? hos ya mah. Aing biar 2 juta. Buset eta stempling. Mahal sih stempling. Geus lu bau omong ah. Ayo. Udah naik ah. Palaunan mawana. Kalem ya. Laur pan. Pesena gede pan ini. Nah, ini ngatu ayo. Wah, aing teh wae. Nah, resenya cara tuh naik motor atuh. Atuh lawan atuh. Hei, lawan tah. Kamarana teh si Imron itu aruh wae geuninganan meuli marakat wae. Pusat teh ditarik gimana? Duh, ayam. Siap lihat ngaja dog. Burung bukan mah motor teh launan nah atuh. Mandi sia. Hah? Mandi cai koco. Duh, aing ditarik mah burung aing usaha jadi siapa nih? Aing can kana naon? Aing aing mah diri ieu. Burung sareng aduh aing. Sian teu. Hah? Ya itu ada nata itu. Bang sakitu mah diusap we ku aing. Motorola itu aduh aing enggak. Palaunana manjut motor teh atuh. Rene hitung-hitung mandi we. Duh, aing ditarik mah ampun teh buru ah. Kebajong keneh ya. Palaunana. Namun aing mah motor saya. Ya sia kos aya. Batur teh lalaunan power. Kadena lalaunan gasna kabur meureunaan. Jangan. Ayo. Ayo. Ayo bro. Ayo. Oh, ampun teh. Siapa motor di pareman kumaha lamun lolot teh ditarkin teh nya mentak cilaka wae aya. Lah, aing Moal atuh yuk. Rem motoran teu kos rem mobil ieu. aing tah ieu kebon aya. Oh iya. Oh tah. Bisa rasak melawan. Tah, iya Kim kebon haji teh Kim tah. Oh, iya. Eta buktina ge nya, angsana geus nya. Iya, Bro, ieu nu ngaranna Bon Timun Suri teh ieu. Oh, ieu Timun Suri. Timun Suri bahasa Indona. Tah, iya keur laku enak Kim. Aku kumo ieu nu warna koneng kieu mah, Bro. Tah, lega Kim anu dilebak ongko. Anu kongko. Berarti anu laku anu pantaran kos kieu ya. Tah, nu kieu meujeuna dirujak ieu, imap kana 3 poean deui ieu. Tuh, itu aya tuh loba tuh Kim tuh. Lain bodas anya. Tah, ieu mah geus rada bete ieu belel ieu. Bener, Bro, ini mah geus
Geus 100% asak ye mah jeung sore buka ye. Oh nu gitu. Bisa dijieun sampel teh nu kieu. Tah pugu ku aing dijieun sampel ye kaki haji ke ditembongkeun ku aing. Mantap ye cocok ye. Nu kieu nya. Heeh, buset imah. Imah geus asak pisan imah. Ieu anu disebut matang di puun. Oh matang di puun teh bos kieu Kim. Matang di puun ye. Tahu sih yang makro. Heuh nya aduh makro nya. Yes, ya mah. Dijieun sampel heula. Dijieun sampel wadahan hiji. Sekalian ku aing dipake buka ke sore. Waduh, saya tadi ngalah bonteng suri aingnya. Woi, saya teh bonteng suri aing mina lebenya. Oh, Kim, sugan ieu lain plak bonteng suri haji. Siap, bonteng suri aing jalan. Ini itu boga ngarekan. Kim kaburan Kim. Goblok cek aing anu. Ya, haji sia kumaha sih, Bron? Aduh, Kim, perasaan aing ieu tegalna bareto teh. Muran jigana teh lain teh anu beh lebak suganan haji Sia mah. masuk lain ditelek-telek atuh. Aduh, anya itu boga ngabrik we Kim mending anu pas mah bener sih jabang ngaleh hiji eta. Enggak sih aing asa. Ayo, siap, ayo.